Acarios nuju ing Arirespati manis. Nata ing negeri Amartapura. Iya. Prabu Dharma Kusuma kang ugi ajejuluk Prabu Yudhistira. Miyos sinawaka ing setinggil binatura telenggah ing dampar kencana kang pinatik sosok canawaratna. Kang sampun dipunadep dening Raina Kula lan Sadewa. Boten kekantun Sri Batara Kresna saking Jengalamanik saulah-ulah ingkang rata. Sayang boten kekantun Satria melajang tengah Raden Putra Gatot Kaca anu kiwari parantos aya di payunanana. Ngantos kana anu pihadauhanana. Nganti ka Maharaja alis manis melas melis lelei kedeh anu taya papadana atra pertela sungkan pangaribawa.
cunuking waktu ni panang rahayu prataning mangsa nu panang utama niti kanawan cia nu panang mustari praja kaulanu Raka Batara Ulai nasib caket salingna cekapi dia balai. Raja Wangunan Prapta Kadya Wangunan Rene Kadya Lingiran Ya Kadya Lingiran Prapta Kadya Wangunan Rene Kadya Lingiran ya samya pun pada jajar denira pi nara Prabu Yudhistira nganti kakapin Wulan Raka Batara Ularai aturan rawuh kunyuk selera panjenengan pembagi rai tak terima dening tangor kiwat tengah simpun punya hati punah mas nakai rawuh timalan kalihna tieta tinanon PH kalpatan rai mugawai ulah kirang malum oh saling malum jimat anu panguhung-luhung rai entang ke saling malum antar uang jeung ular geninga timalan atuh pinodama saja binati eta aya pikir senang ke antos lawan Raka Prabu timalan kaulana kula ngahaturkeun semua pangabaktus kahonyuk selera panjenengan Raka Prabu miwah ka Raka Batara rai ngakula kadang akang ditampi nuhung rai ngakula ditampi nuhung kakang atuh teu pinodama ti kaula oge sadewa rai sadewa nuhun ditampi ku akang rai ditampi nuhun ku akang rai sadewa nuhun ditampi pangayu putra dalam Gatot Kaca ngahaturkeun semua pangabaktus kuhonyuk Kang Cilamawa miwah Kakang Cilamawa Batara oge Kakang Cilama Paman Gatot Kaca anak wa kau timalan semah kidep ditampi nuhun ku acu timalan deudeuh ting kasep Gatot Kaca ditampi nuhun ku acu ditampi kumang kasep ditampi nuhun kumang kalina tieta tina nu pihak kelepatan muka ulah kirang malu nya saling malu jiwa pintigana tan sang ngajing-ngajing kana pihak dawuhan Kang Cilamawa unyuk sumangat sayu kita laga sanyutan tageuning kumaha rai salaresna kieu kumaha purwa kaula dina danget ieu ngaturan alingis salira panjenengan Raka Batara timalan saperkawis sono timalan sami-sami sangakan kadua perkawis rai teh kapan parantos mustus Gatot Kaca ka Dwarwati ieu netelakeun kajantenan di Nagara Marta oh dawet timalan ieu teh kumaha rai akang teh sanes nama nya kenging laporan ti Kang Putra Gatot Kaca ieu netelakeun yai panengah panawat teh leungit tanpa bikilang tanpa krana kamana liosna sareng kumaha nasibna ieu teh akang teh paingan naha ti peuting teradaek apa teh geunah sare sumawana ti barang teu geunah dahar leuwih ku asup pamalumpat ka kamar akangan ukur guguling anu digugulung dipake tilam kaeling nyata we yai panengah panawa abungnya aya kasebatna Kresna lan Arjuna teh ngawang loro-loring tunggal timalan cing kumaha ieu keputusan nah aya katerangan umawi sajabina ti kitu naon nguningakeun yen utayana
Yai Arjuna teh rai teh kasumpingan para raja ti salawe nagara. Sa Para raja anu ti salawe nagara. Maksudna yen telakeun ngalamar Sumadra lan Srikani. Cenah mak Sumadra jeung Srikani teh geus diserahkeun ku Arjuna. Itu ingetanana para raja anu ti salawe nagara. Anu kiwari gotongan-gotongan dipipir karaton parantos ngajajar panglamar ti raja anu ti salawe nagara turta upama teu dipasrahkeun Sumadra lan Srikani dina jalan ngalamar ieu baka diaut-aut nagara amarta turta masyarakat baka dikorbankeun kabeh ku raja anu ti salawe nagara. Gitu ya. Maha Batara Kresna sangat prihatin tinggali. Ijar meneng Gusti petenge ati nira atuh mejar meneng Gusti petenge ati nira lirik kalim kudan mega budara awor lan mega Iwala saling sumabda. ya Batara Kresna sakedapan betena wangsu Marganipun peteng penggalih dangu-danguan dika gitu rai Pinodama kagaca itu melalui itu nyangakeun we kasaya panjenengan ka Batara kumaha pipetaeun anak dina kieu. Aduh. Manawi teh gawat kieu di nagara Amarta. Sugan teh panengah we anu teu aya teh tapi geuningan kajadianana anu langkung eta. Ayeuna mah nyungkeun pertulungan abdi sadaya panjenengan. Oh sayugi mangga Bujeng hingga ka perut laraing tanaga pati cek akang daya wanggalanana pikeun kepentingan nagara bangsa ket agama. Oleh pasrah. Itu ayeuna mah kieu. Upama kitu carana kapan sirik Sumadra lan Srikani teh nyatana aya Arjuna. Tapi Arjuna dina ieu duka ka mana? Sareng kumaha nasibna? Tu Pinodama. Wah ieu akang maksad masian pitung kerai. Supados raja ulang ka masing-masing tempatna. Oge, yai panengah panawa supados tiasa kapenat. Kumaha ieu carana? Kumaha upami ngayakeun saemara we? Saemara naon? Saemara naon ka Batara? Saemara naon? Saemara naon ayeuna. Saemara kumaha saemara? Sing saha raja anu bisa ngelehkeun jago saemara eta nu bakal mijodok Sumadra lan Srikani. Beres teman. Oke persanten akang ka Gatotkaca. Persanten. Nah saha anu bakal jadi jagona? Teu aya deui lintang ti Kang Putra Gatotkaca. Eta dianalkeun Jeung tibatan masyarakat sareng nagara diancam ku raja anu sareng nagara. Sagupama teh dipasahkeun Sumadra lan Srikani. Atuh sakit itu jangan ya. Oke bebas ditonton ku sajumlah masyarakat. Tempat di alun-alun. Kubeng. Tempat di alun-alunnya. Oke tugaskeun ka para petugas supados ngadamel papangungan pikeun para peminat. Oke papangungan pikeun Sumadra lan Srikani kedah dipamerkeun supados narik semangat ka para peminat. Eta. Bebas ditonton bebas. Nya Maha Prabu Yudhistira sangat pingas saklangkung. Pingah wa marwata suta. Pingah wa marwata suta pingah kagiri-giri. Ya kagiri-giri.
bingah marwata suta bingah kagiri kiri ingkang samyapun pada jajar tenira nara ya waduh Raka Batara ngahatukeun rebung laksa ketika bingakan kitu we umatu dina danget ayeuna kitu we kana mah sanes ima pikeun pangan ka para raja anu ti salawe nagara di mana kiwari masangahna kiwari teh nuju masangrakan di tapal wates kota Indraprahasta oh kitu timalan teh nama kiwari oke dina salebeuting saya mara ieu kedah aya panitia nyatana anu tilupakan Yai nakula pikeun jadi panitia saya mara oke pikeun biaya saya mara panglamar anu kiwari parantos ngajajar di alun-alun oh di bulan karaton diange biaya saya marah oh gitu itu nih nakula kaula nu Raka Batara sanggup bikin lumampaka pasanglahan para raja anu ti negara bikin masihan keputusan atuh pinodama ujeng hingga kapnu taring tanaga pati oge teh aya halanganana berat sakitu kasimpulan saja binati eta diwajibkeun manusia ikhtiar urang bari ikhtiar we pikeun mirip Yai Panengah Panawa kitu lirik kenca kain katuhu malah manar aya mudah-mudahan wae Gusti mah rai murah kalawan asih atanapi anu kagungan murah kalawan asih bujeng hingga hari pulut naon-naon itu sang ieu asa temen tanur bakat tina kanan pasti pinodama tai nakula ulah nun kula sadewa teu pinodama geura tugaskeun ka para petugas pikeun ngadamal papangungan pikeun tempatna para peminat atuh teu pinodama unyuk sumangga gaca kau timalan percaya uak ka hidup wayah nanya kasih waduh wa mangatih teh da parantos kewajiban pudak lagi halus nakula kaula nun kula atuh pinodama rampung daud tutas pengantika kaula bakal mampak menuju pasanggrahan para raja anu ti salawe nagara pikir masihan kaputusan amit kaula nun amit prarai mudah-mudahan para raja ulah kaget ya kalau makan sapana urang mah Gatot Kaca kau timalan lalu mampa amin Bupati buat kabatur Atena kula kebat halumampah menuju pasanggrahan para raja anu ti salawe nagara. Yuk curug suku gunung mapai lawang anu jungkrang nalungtik pasir anu lungkawing nete akar yang dijakan. Jauh tina rasa kapaur angang tina rasa hariwang tebih tina marganing karisi. kebat halumampah hayang uruk pariwana kaburengan turkanlah rukuniru ganina rukuniru alun sama Bye.
Ratu Galung Putung Nurut Geningan Piwatan Kebayang Jadi pibutuh kumum Sri Tulunganjang Basa Sritung Lunganjang Ruming pinatiran Dukul linduran Ya sang Prabu Spinara Mungkin tetap berdekat putra Masmur Lemah duduk Sinesa Ikan Melatih Merawat Nabi Banglus perlampahipun Raden Nakula anu diutus ku ingkang Raka menuju ka pasangrakan pikeun masihkan kaputusan ka para raja anu ti salawe nagara. Yen maksudna ngalamar seug upama Sumadra lan Srikani teu dipasrahkeun dina jalan dilamar ku para raja bakal diancam nyatana ancamanana bakal ngaruksak ka nagara tulta ka masyarakat. Kitu kasimpulanana Raden Nakula lumampakna nyuk-nyuk suku gunung Mapai lewang anu jungkrang nalungtik pasir anu lungkawing nete akar ngeming jangkar sagolek pangkek sacanget pageuh teumut kalinuan tegedak kanginan lumampakna tuhu kana naon nu pihatugasna pamimpin kitu kalayan ingis kursi rempan ku aya kekayaan yen masyarakat bakal diruksak sedengkeun anu jadi pimpinan teh nyatana mimpin masyarakat supama masyarakat ruksak rek mimpin saha kitu pangemut dasar Sri Batara Kresna Ratu anu linukung Narpati anu lineuwih raja anu pinekas kagungan gelar Batara pikeun ngarengsekeun pacogregan di alam dunia gantos sawe nursita pecapaun tening dipasangrahkan para raja anu ti salawe nagara di tapal wates kota nagara Amarta
para raja nuti salawe nagara nu dipimpin langsung ku Ratu Bligung saking pancal seberang itu sakasimpulan miwah Prabu Susena oge Prabu Sudarma Prabu Hudaksa Tegah Prabu Bimakendran tiap-tiap raja nyanak balad tentara batur aya naon euy lain urang tingali sedengkeun urang jeung sadulur-dulur urang geus beak hakan-hakaneun kumaha geus kieu sedengkeun babawaan titu geus ledis di hakanan ku sararea ayeuna mah mengpeung rek lebaran loba balik nu ti pasar urang pegat we cokot hakan-hakaneunana nya teu dibikeun jelemana paehan nyarekan bapana cakar ngamek nini na tiir matak naon ngamek RT na sate sakalian keun bae ku teu nyatu sok hanas ka sorang we kasih Nyai Sumadra jeung Sore Kani aduh euy akang sumpah daek bisul salemu nanaonan jadi siap tong suka-suka teuy lain itu tingali raja urang nyalukan dek naong ditu teh anu mana anu mana kapan sidik teh di naon dinariungan ieu teh ngentepna para raja anu ti salawe nagara masing-masing pendapat dek musyawarah dina danget ieu ayeuna hayu urang-urang pada ngadengekeun kumaha kasimpulanana kumaha hasilna ayeuna mah urang-urang ngintip we kumaha ceuk dina hoaweuna we ieu mah nya dedeh teuing pupu dening ati akang ieu akang Nyai aduh mata kacipta sakelet mata kapelet sagebrai mata kacipta nya pipina lirik katumiri pangamung-kuwung-kuwungan gado lirik naog sapotong waosna gula gumantung geulis bawa ngajadi enahna bawa ti kudrat ieu aa senau mudegna ge aing atuh nu ditampa mah yang maneh wae yang ditampa ke urang oge pasti daek-daek ka urang ti kamari jeung ti mangkuna oge ngadeuketan dina impianana itu heueuh hayu atuh urang nyamperkeun para raja kumaha hasilna bala tentara sadaya maksud ngadangukeun naon rupiah perintah nati pemimpin satrapanila Raja Bligung saking pansa sebelah oge sedanten para raja anu sapalihna merbayak sadipasang rahan bakal ngayakeun musyawarah sapa medali pun Maharaja Bligung saking pansa sebelah ka tiap penendrang tiba
ngarasa dari kanusa nasib. Ya, merennya. Oke bala tentara supaya mentanga jajar dengan kecap-kecapai. Cari. Bala tentara yang datang semua ngabagi juga katam. diterima. Muni ngacelang bensin. Awas maka Kamana bieu ngacelangna bensin? Eta sugan. Ai tadi teu mawa ai pek eueuh ka mana nya? Saya bejana. Jakak ke siapa? Hai sobat. Ya bisa. Antosan sakedap Timal. Ya puji. Sarung apa itu sih? Wujud dalam tinggalanmu hati ini birahi. Bisa lanjut. Supamakan tenaga saja diri kembangkan hati. Kapuluhan sedih di Indonesia. Kepulauan Indonesia mata yang murni keningan lemah tai anu murni
Indonesia pusaka subur bangun lagi kula nu jadi pujaan karurupan putra putri karurupan putra Tugang nyarap tuging detiah ingkang samia pada jajar timira binaraya Ratu Belikung parantos nyaur para raja anu sapalihna kian balad tentara bakal masihan kaputusan rekna teu ditampi na ngalamar nganti kasentak sengur anu taya paparana. Para saderek sadayana anu sanasib. Coba ka dieu kapayun lengakna masing parap abe katangkep caritaan kaula. Ya kadarieu oge balad tentara sajumlahna anu sanasib jeung kaula anu beurang peutingan ukur langlanging jiga nu teu eling upama beurang tega kana karduk Nyai Sumatera lan Serikat sagupama akang teu ditampi ngalamar dina danget ieu akang teu leuwih kade bae ngabale bangke ngap jampana bugang Nyai aduh geulis kuku dening hate akang ai saderek kumaha ari pangemut salira dina danget ayeuna salira anu sanasib jeung kaula eta pangemut nah kumaha dina danget ieu ti kaputusan ti Karatu Nagara Amarta candek lol bae ditungguan isuk-isuk lapur tengah poe oleh pabeberang teu datang buri teu bukti peuting deui kumaha ayeuna geus tumbah kaula susena dina danget ayeuna kumaha salira we dina mah keputusan mah ayeuna mah kalau masuk supaya ditampa we mah ya salira kalau ge punya kitu atuh ieu mah pokona ditampa di hamba ieu kumaha bala tentara kumaha Gusti bulan dina danget ayeuna mah kumaha pimpinan we kumaha RT nya gumantung ka waltasan eta mah abdi mah da kedah beureum tina naon kedah ngalaksanakeun hejo sedang ngalaksanakeun koneng beureum atuh tina naon kumaha kasimpulan jangan nah kurit tampa na ngalamar ieu da urang bakal yang tindakan apa urang balik bae sakalian hat dina banget ieu pila kurek diantep bae mah kudu masuk kitu Sagupama ayeuna poe ayeuna teu bere kaputusan utusan nana ti Nagara Amarta ti Karatu Nagara teu bere kaputusan urang serang ka keraton
sajabarat ini serang ka keraton masyarakatna anu ngaliwat paehan tunta kampung susu padesa naprak pakamitan talungti belakeun masyarakatna kabeh. Beres. Ya, setuju. Setuju gitu mah. Ya, setuju. Setuju. Ya, ya. Aku Gusti Kulan. Cikur sareng abdi Gusti. Tapi itu Gimana? barang saung imal bersama. Nginang durung abang udah ing durung kang tuiba. Satraptan nira utusan saking kraton nagara Marta. Hai kraten akula kang sang peduga. Itu saha. Pangapunten para raja sadaya kaula utusan ti nagara karaton nagara Marta. Bingah kamar watas uta. Bingah kamar watas uta. Bingah nakal giri-giri lagi samia ya Ingkang ningali. Kebening. Kegeningan aya. Tak gede gadis torojo. Basuh kene bibir saya. Naon saya teh? Nantinya saya. Matak nanyakeun ge henteu. Ulug tutut saya. Ayo utusan ti. Kaula utusan ti kraton nagara Marta. Cing, saha kekasih. Saha kakasih? Kekasih. Sabang. Saha? Saha tante kurang. Saha? Ngaran kaula nakula Panawa anu kaupa. Geningan ieu teh Panawa teu pinu lama. Cobi kubah nyungkeun paputusanna. Saha nu tampi ngalamar? Saha ditambi. Saha diterima? Saha diterima. Akamunya. Akang nagenya. Akang nya. Undek nage uing atuh. Uing makasep cahayana oge upami kasorot lampu teh nyoy-nyoyan. Nya cahaya nyoy-nyoyanya cahaya. Kurang mah cahayana mod-modan. Ih kan sabi. Kaputusan dina ieu. Coba. Yen Panglamarti anu 25 negara atrapi 25 raja. Teu ditampi. Naon sababna? Naon sababna? Naon sababna? Pada kaget ya. Anu janten margi. Iya. yen segupama eta putri gua dipasihkeun ka dieu kumaha itu. Dipasrahkeun ka itu kumaha ieu? Janten seueur teuing anu ngalamarna. Bener upama kitu. Tatu dina nangat ieu mah karina nyaraga katina. Kumaha lamun akang ayeuna ditampa ngalamar wayahna yai mah ulah karoohnya. Ulah kabita. Tapi lamun anjeun ditampa ngalamar wayahna kudu ngelehan maneh kudu kaakangkeun eta Sumadra jeung sikanikeun ka rumah sarwa kumaha. Kene ka rumah saan mah kumaha ke ditampa akang kaabdikeun we. Ke geus di ala buncis. Jadi teu ditampa. Henteu. Naon atuh sababna? Kudu kumaha? Jeung kumaha carana? Tapi saparantosna dibatalkeun ieu panglamar digentos ku acara saemara. Ku acara saemara di mana? Kuntilaka. Timalan. Masalah. Saemara kumaha? Saemara kumaha? Saemara naon? Nya, saemara sapatu nu rela. Saemara sing saha urang raja anu mikarep ka Sumadra lan ka Cik Sikani kedah ngalahkeun heula jago saemara nyatana anu jago saemara teh ngaranna Gatotkaca.
Sing saha anu bisa ngalehkeun eta Gatot Kaca eta rubah kami jodoh. Turta Sumadera lan Sikani oge parantos di aya di lapangan tempatna di papangungan pikeun dipamerkeun ka para peminat. Oke, ieu para raja anu ti salawar teh maksa diundi. Hiji-hiji pikeun okobeng patina. Turta bebas bade nyanak kangkang, kelewang, keris, bedama, sanajan naon oge mangga dibebaskeun. Waduh. Saja teh. Ai jagona teh Gatot Kaca. Eta jago teh. Jago teh atuh. Ekor hayang asaan tidak tenaga si Gatot Kaca. Satuju bahwa kitu mah memang kudu kitu carana jeung tiba tanggalamar loba-loba kieu. Ngan kuring teu bisa gelut. Ieu leungeunna potong. Naon atuh? Naon? Marukana disambung ku bola leungeun kuring mah. Saja saya. Saya mah. Nya kahanapna ku awi. Nanaonan sia. Eta sia mangyen geuning mah teh. Jadi kesimpulan kenah ngajalan Saemara. Tempatna di alun-alun Indra Prahasta. Bebas ditonton ku sajumlah masyarakat. Anu kiwari para penonton partos ngagimung anu ti kidul ngaburdu. Ti wetan daratang anu ti kaler pada geger anu ti kulon oge cinta rojo. Para pedagang punya kitu. Oge disadiakeun atrapi disagikeun tempat kange tempat para raja anu ti sareng negara. Papangungan anu ti palih kaler ngajajak. Sakitu engke oge diuni. Saha dari panitia kaula jadi panitia. Oke tuh, kumaha kieu? Mangga supados sumampah ti dieu diaturanan leungit ka papangungan di alun-alun Indra Prahasta. Saderek susena. Kaula ya. Kaula. Kumaha satuju? Iya, beres. Akur. Nyalah kitu lah. Ya, kitu naon sip lah. Sip. Dor atuh ah. Atuh haji para bapak. Di antos di alun-alun sana. Atuh sadayana para raja anu ti salewe nagara pada budak katawuran. Oge bala tentarana anu sikeun pedang tansir gada bini tanah sapenaklim. Parantos geyah-geyahkan maksud nongtong Saemara. Anu jadi jago Saemaranya teh Raden Putra Gatot Kaca. Atuh sadayana para penonton parantos geyah-geyahkan Di alun-alun Indra Prahasta aya istilah lir selak bakiti. Selaknya tanah batu, bakitrinya tanah sirim. Lir sirim ngalut tina batu. Itu kaya anak para penonton anu maksa nonton Saemara anu digemar ku sajumlah masyarakat. Raden Nakula nu parantos anyacang di lapangan alun-alun Kraton Indra Prahasta. Anu maksudna baka nyauran para raja anu parantos aya dina papangan. Oge Sumadera lan Sikani dipamerkeun pikeun narik sumanget ka para peminat. Itu kaya anak eyak-eyahkan di alun-alun Indra Prahasta utawi Nagara Amarta. Udayana panengah panawat Dipati Arjuna. Dulu itu si Jangi jeung meuni nyoy-nyoyan. Sugan teh dina impian wae nyawe di kieu nage geuningan euy. Nyaho cik dewek oge ngagupayan ka urang. Ih ka urang Tuh kulat-keletnya mah ka saya. Nya. Para raja. Iya dor aja dor Dina danget ayeuna unyuk sumangga jam 8 langkung 15 menit maksud di ngawitan Saemara
di alun-alun Indra Prasta ieu sing saha urang jalma atrapi raja anu tiasa ngalahkeun jago saymarana cenah Raden Putra Gatotkaca tiasa nyempakeun takta katuha pakenca pegat buuk salamar kaluar getih satetes amekan sadami kaluar nyawa tina raga eta anu bakal tiasa mijodo Aceh Sumatera lan Srikande oge kali ngati eta dibebaskeun nyanak senjata melewang kangkang pedang keris sareng sajamina sajami teh eta upami aya korban kaya tuntutan boh ti pihak ieu boh ti pihak raja sok lur doa cing atuh saya dina kieu kaula maksud mukakeun unian anu kahiji dina jam 8.15 menit ieu iya lur lur ya beres prak iya ayo ditujukan ka Mahaprabu Susena Praja mangga di ataruna ka tengah lapangan oke begal patipikeun ngalawanan jago saya mah tinggal mah iya Susena betul iya Susena datang ke jago saya malah yang dina dangan ieu eukeur mah eukeur kaluar teh ngarasa peurih ku ayana surat kabar kaluar negara nahana ieu deh cenah mah di negara Amarta teh aya naon aya jago anu ngaranna Gatotkaca anu populer anu geus ngajeblakna surat kabar nya bentengna negara Amarta ieu kaluar teh raja piraku kudu ngejat ku pahlawan anu sakitu nyaha ieu dia sok dadangokeun ditojos ku ika burungna oh mangga ditujukan ka jago saymara Kang Putra Gatotkaca supados enggak sumping ka tengah lapangan iya jago dadang jago tiba tuh iya jago tiba iya jago oke ditujukan ka para nayaga anu ti juru palih ti kulon supados dipirik ku Kebojiro iya jago tiba tuh iya iya hidup jago hidup Buyeki Saran Berem juga anak meong cokok wakil aku omak aing ke ulah waka ngeluarkan emosi coba ayo tenang Ner. Ke antos kapar menonton. Antos. Supados dikenakeun heula atanapi tiasa nepangkeun heula panangan antawis jago sareng pimpinan. Nepangkeun kaula Gatotkaca. Susena. Iya. Guys, naon? Entong make jeung sesebret kitu. Banyak perang suci. Coba Gatotkaca. Gimana? Tega. Pasti. Tega. Nyai mudah-mudahan nih Nyai cing tiasa laksana ieu anu moal burung reunceuh memenangkeun AA Maglis nya sanajan hayang emas sagede glining roda ge dikasorangkeun ku Kang Nok. Gatotkaca dibasakakeun saparatul panjenengan. Silakan paratul baut kencara mas sanadyan abot kaya batu kaya mas roda dari muklit kang usaban dibasmi. Mangga. Keke. Oke ditujukan ke para penonton anu penek supados dipayun anu jangkung supados ditukang awas oke para pedagang supados dipalih hidung ngagunu oke ka istri anu dipalih wetan awas istri anu dipalih wetan ulah campur awas pamanget palih hidung eta ulah sesering kitu ulah kayak budak kodok segala ulah awas copet awas sok dingawitan jago saymara bakal
Oko begalan patilan peminat. Oke, unjuk semangka ayeuna. Awas tak, surat cari kebelah kidul kawewe tak. Awas. Tadi Bisa. Ini bangga. Iya. Siga tunggulador panitia lah. Mangga gebet. Unjuk semangka. Coba hanya dor, iya kata mat. Ya.